salaki kerek kene tambahan sholat tobat ditobatan masih kene kerek kene gitu ya. Ditahajudan masih kene kerek kene tambah di sholat hajatan masih kene kerek kene antat ke di tasbihan bahkan kurang dikir kurang hadapan salaki nuker ayat sare tibra kumaha dikir bi qauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dipikirnya tertarik masih kene-kene tompokkan kana jelina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maha sudah udah pasti undang raja budina lelehan mah saha maut saha nanya ke maut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء اللهم رب اشرح لنا صدورنا آمين ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أصلنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم آية عظيما بذكر الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية مننا والله أعلم بمراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Al-Mukarramin para alim ulama, para asatid anu kusum dipi hormat, pengatur waktu, pembawa acara anu kusum dipi hormat, Ketua DKM sekaligus panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jajaran anu kusum dipi hormat, para pesepuh tokoh masyarakat komplek namanya Asrama Gedong Panjang. Asrama Gedong Panjang. Anu kusing dipi hormat bapak-bapak, ibu-ibu sepuh anom sadayana jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon
maaf simkuring tengah absen satu persatu, tetapi mengurangi rasa hormat serta takdim kasadayana. Pada malam yang sangat berbahagia, daya untayan kata yang paling indah, lintang dimanjatkan puji serang syukur kehadirat Allah Maha Ghafur. Atas iradah Allah, inayah Allah, takdir tin masuki kadar tin Maha Kawasa. Takdir natu tiasa dipungkit, kadar natu tiasa disinggah. Alhamdulillah dinawangi orang tiasa patupung laung patupang wajah fabrok jonghok hempak merbayaksa dinaraga ta'adim wa takrib berembrehkeun rasa cinta kadede katresna kajunjunan orang sadayana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia seluruh amalia ibadah orang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, dicatat jantan amal soleh serta dibalas oleh Allah dengan berbagai balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tehila kurang sangatkin kapaduka alam. Anu jadi contoh, anu jadi tauladan, anu jadi suri tauladan, anu jadi uswah hasanah, yakni anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala di antara ribuan nabi. Ayat 25 nabi ku Allah diberi pangkat rasul. Dari 25 diangkat jantan rasul. Ayat 5 ku Allah diberi pangkat istimewa, yaitu ulul azmi. Siapa beliau? Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, yang keempat Nabi Musa, dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat bertanya atau ibu-ibu, naon ari ulul azmi? Ulul azmi teh mental anu sangat kuat, mental anu teu unggul kaliunan teu kedag keanginan, tara punungan, tara belikan, tara jeehan, tara merekedaweng, tamawa karep sorangan. Aya di dina sapurungan aya. Jawab, ayah nusok purungan ayah, nusok belikan ayah, nomor kedawang ayah, mawakar pesorangan itu kumplit di asrama mana, no purungan ayah, no belikan ayah kamu. Gitu. Nabi nulai mama pak kabeh tadi pilih ku Allah karena mentalnya kuat. Kenapa Nabi Nuh dipilih jadi orang ulul azmi, mendapat gelar ulul azmi? Sebab Nabi Nuh paling kuat, usianya 1000 tahun, dakwahnya nyebarkan agama Islam kurang lebih 850 tahun. Dihina, diejek, diusir, dijebengan, dibaledogan, tarapunuh, dijiduhan mukana ku umatna. Kira-kira lamun kurang dakwah, ya jangankan ke masyarakat, kiaina lamun dijiduhan kira-kira eta ku umatna atau ku jamaahna, punung atau moal. Nabi Nuh teru 950 tahun kurang lebih ikut iman ke Allah, ngawaro jeung ngiring ka Nabi Nuh alaihissalam ayat 80 kurang, termasuk kucing jeung anjing. Tak gitu mata 950 tahun 80 kurang lamun dikalikan dakwahna hiji jalmi sabaraha tahun eta dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Tapi mentalnya kuat sehingga mencapai usia 1000 tahun Nabi Nuh. Langsung unjukkan Gusti abdi parantos biak dagang tunggu di padut jatang di rempak. Berdakwahkan itu ka dia, nyebarkan agama Gusti, ngajak masyarakat supaya iman ke Gusti, ngawaro kana perintah Gusti melalui lisan abdi. Tapi muksaki buktosna 80 orang. Kuasa kitu nyangake. Kumajib Allah, cukup wahai Nuh anjeun berdakwah. Ayeuna tinggal bagian kami, siapkeun ku anjeun apa? Perahu. Siapkeun kapal. Maka diajarkan ayeuna membuat kapal Nabi Nuh alaihissalam.
Sakau menyebutkan 6 bulan itu Nabi Nuh mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala, musibah, bencana, tsunami yang sangat besar. Dari mulai bulan Rajab, Roa, puasa, Syawal, Hafid, Rayaku, 6 bulan. Tanggal 10 Muharram maka diselamatkan Nabi Nuh serta mendarat di Gunung Jud beserta kaumnya. Itu perjuangan ulul azmi. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa diberi pangkat ku Allah ulul azmi? Karena Nabi Musa pun ditugaskan ku Allah Subhanahu wa taala berjuang. Nabi Musa melawan keangkamurkaan. Dilawan siapa? Raja kafir mutlak ka Allah Subhanahu wa taala. Kafirna kafir mutlak, sebab kafir kabagi ovan. Hiji kafir mutlak, 2 kafir jumud, katilu kafir inat, kaopat kufur nifak. Mutlak hartina mutlak ka Gusti Allah, sehingga ngaku eta Fir'aun ana rabbukumul a'la, kaula adalah pangeran aranjeun. Sehingga orang-orang mutataat iman ka saha ka Fir'aun dibantai sadaya. Saat itu jahatnya, bejatnya luar biasa itu Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi yang dipilih ku Allah Subhanahu wa taala berani melawan keangkamurkaan itu Fir'aun beserta bala tentara, termasuk Perdana Menteri Haman serta Korun di dalam. Itu perjuangan dan hidup. Alhamdulillah, akhir hayat Raja Fir'aun itu ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di mana? Itu di Laut Merah. Serta jasada diabadikan ku Allah, pikeun ngalikeun Allah kana tanda-tanda keagungan jeung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lamun Bapak berangkat umroh nya plus Mesir, itu aya museum khusus itu termasuk jasad Fir'aun aya di dalam. Nomor ketilu, nu diberi pangkat ulul azmi ku Allah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama Nabi Ibrahim berjuang melawan siapa? Raja Namrud. Namrud sama sang Fir'aun, kufur mutlak ke Allah Subhanahu wa taala. Ngaku pangeran, ngaku sampai dibantai ayeuna Nabi Ibrahim, bahkan dibakar di hiji tumpukan suruh sangat besar pada saat itu nu dikumpulkan sengaja ke Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sieun, la takhaf wa la tahzan, tesieun tersedih teu menghadapi sekalipun ancaman bahkan sampai tingkat kematian. Di sana harapannya bari senyum. Itu tenang santai. Kena ingat kintan sum yang surkumullah, di mana orang nolong karena agama Allah, Allah pun bakal nolong karena agama. Nolong termasuk pejuang-pejuang agama. Pada saat dibakar, Allah Subhanahu wa taala ngegero ka malaikat Jibril. Jibril, anjeun tegasna tong cicing bae, tuh tingali umat kami, nabi kami, termasuk Ibrahim, Khalilullah. Makanya kena kekuatan mental ayat Khalilullah, diberi pangkat ku Allah adalah pangkat Khalilullah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu kufurna mutlak ke Allah. Ayat kufurna kufur dua kali disebut jumud. Kufur jumud adalah iblis. Iblis kenal nyata pedagong. Iblis mah teu ngawaro. Pedagong mereka dawang mau kerep sorangan itunya. Itu punungan, belikan, dendaman, hasudan, iblis namina. Mata kelamun aya di urang tigana eta pelebak jumud aya kabeh. Aya paling aya masuk hasud urang, anu sok punungan urang, anu sok dendaman urang. Itu mata panas ketika Kangjeng Nabi bertemu jeung iblis ditanya, "Des kadieu teh aya naon Muhammad?" Rek nanya, aya nanya naon? "Sabaraha hiji batur maneh sahabat maneh ti umat kami?" "Banyak Muhammad." Oh, siapa? Yang pertama imamun dhalimun.
pemimpin yang zalim, yang khianat, allati la yanduruna fi maslahatil ummah, yaitu seorang pemimpin untuk ningali, untuk merhatikan karena keselahatan kesejahteraan masyarakat. Nah, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan keluarga dari kepentingan masyarakat yang lain. Itulah batur kami di neraka cek iblis. Maka hati-hati lah orang ditakdirkan Allah jadi pemimpin yang benar. Ya. Supaya selamat dunia akhirat, karena pengheulaan anu bakal asup ka neraka pemimpin zalim, tapi sabalikna pemimpin yang jujur, adil serta lebih mementingkan kepentingan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mementingkan umatnya jeung masyarakatnya dari kepentingan pribadi jeung keluargana, sehingga akan masuk imamun adilun, pemimpin anu adil karena surga pangheulana. Alhamdulillah, tak kurang lamun jadi RT ditakdirkan jadi RT anu adilnya. Meme ka bagian batur BLT masyarakat heula teh gitu. Itu dia jadi RW, dirinya RW, adil. Nomor kedua abdi siapa Blis? Nomor kedua batur abdi Muhammad ke di neraka teh nyaeta mughaniyun mutakabbirun, jelema beunghar sombong takabur. Eta prakatang prakateng bragagah bragege ngelak cangking tina irung kitu nya Pak. Jelema beunghar sombong. Hati-hati dengan kesombongan. Kita kena rumah dengan kesombongan, keangkuhan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan. Ada gaul apa nih mah? Sesuai dengan hadis Nabi, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari, faman nazani fihi ma alqaituhu bin nari wala ubali. Ya, kata kaburan teh eta pakaian kami cek Allah, jeung kumagungan teh eta solendan kami. Faman nazani fihi ma alqaituhu bin nari wala ubali, sing saja man ngarebut kana solendan kami jeung pakaian kami, itu hak jelema masuk kana neraka. Lebih utama di neraka. Mata hati-hati ulah jadi sombongnya. Sing ikhlas, sing bersih, ibu sadayana. Jelas sombong mah tara sok sapake pakaian lain pakaian tara sok ucap-ucap na alin ucapanana tara sok ayeuna sa makan-makan ayeun bekeun jeung tara sok toil-toilna ayeun toilina. Selalu hati-hati, selalu memelihara menjaga lisan tangan seluruh kehidupan. Itu dijaga. Katanya kade hati-hati. Nomor katilu sabis batur mane di neraka teh jeung iblis. Nomor katilu Muhammad batur kami tajirun khainun, tukang dagang anu khianat. Selalu memonopoli pembeli, ngurangan kana timbangan jeung takaran. Makanya hati-hati ibu bapak lamun ditakdirkan jadi tukang dagang, jadi pedagang anu jujur. Tarang-urangan karena timbangan, jeung tarang-urangan karena takaran. Tuh tinggal diancam ku Allah di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Silakalah bagi orang-orang yang curang. Celaka. Neraka wel. Neraka wel itu tingkatan neraka yang ketiga setelah neraka jahanam, neraka jahim, neraka wel. Itu bagi siapa itu neraka wel? Dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh neraka wel
alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ketika jalma-jalma ditangkirkeun jadi pedagang, maka balanya ka pasar kabeneran waktuna eta panen duku balanjana keur jualan deui, tapi ngasana setengah kilo meulinahan sekilo, loba keneh ngadaharna daripada meulina. Osok kitu tara osok. Yakin tukang dagang sok rasaan kana eta dukuna amis teu mangi amis. Kalawan ditungtungan meuli sakilo, mana mah? Buat mus. Hati-hati tukang dagang ye. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika ulah jual ka batur, mangka timbanganna dikurangan. Itulah neraka we. Naon teu be? Arek ke neraka ibu arek. Di neraka teh ibu tempatna ge tempat kesedihan, tempat kebinasaan, tempat siksaan, wahangan aya wahangan, tapi wahangan racun aya di neraka. Sedangkan surga mah tingali tempat kesenangan, tempat kebahagiaan, tempat pembalasan, kegembiraan. Di surga saurang pun anu manyun kabeh berseri-seri surga. Wahangan aya wahangan madu, aya wahangan arak di surga. Mata kunaon di surga, di dunia dicarang ku Allah, dilarang ku Allah manusia untuk meminum arak, karena arak adalah minuman surga. Sing sasa jalma pernah minum arak di dunia teu tobat ka Allah Subhanahu wa taala, kabawa dosana ka kiamat, maka mau diberi kulejatna ku Allah eta air arak nu aya di surga. Itu madu nya, duh eta madu luar biasa manisna wahangan madu. Diminumna ibu teu matak nyeri huntu henteu, diisna sebelangkung tiges tapi teu nyeri huntu. Sedangkan tikir wahangan arak racun, diminum lagi itu jadi racun. Ayo nanya ibu-ibu arek milih mana? Arek milih madu, arek milih racun? Ayo. Oh, jadi siap di madu, siap di racun. Ibu-ibu tuh bingung aja. Di madu nggak mau, apalagi diracun. Sedangkan pada yang laguna tuh madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak. Adanya apa pasti laguna mah? Keslah, itu bu. Ya hati-hati. Ya neraka jahanam, neraka wel. Katilu neraka jahim, neraka wir, keempat neraka sakor, kelima neraka lado, kegenap neraka hutoma, tujuh neraka hawiyah, itunya neraka jahanam, kedua neraka jahim, ketiga neraka wir, keempat neraka sakor, kelima neraka lado, kegenap neraka hutoma, nya ketujuh neraka hawiyah, suur neraka teh masya Allah. Ibu hayang di mana? Pasti kabeh jawaban bapak-bapak hayang ka surga. Teu hayang jadi ahli neraka. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang seluas hamparan langit jeung bumi dijanjikan ku Allah pikeun jalma-jalma anu takwa ka Gusti Allah. Itu mata lamun ibu hayang jadi ahli surga, bapak-bapak hayang jadi ahli surga, jadilah orang-orang muttaqin sesuai ngaran ieu masjid Jami at-Taqwa alias muttaqin. Itunya dijanjikan. Namun aya cirina cek sahabat ya Rasulullah, aya cirina jalan nu takwa, aya. Wahai para sahabat, naon ciri jalan nu takwa teh? Nomor kahiji jalan nu takwa mah selalu tawadu nalika di dunia teh pinuh ku tawadu. Tawadu teh DP handap asor, lemah lembut sopan santun. Mata terapkeun dina kehidupan urang. Orang-orang muttaqin itu 5S. Apa itu 5S? 1. Senyum. Jadi papa ngiging sage bu, senyum.
Itu. Ayo permasalahan senyum. Untuk sepijen riuh, tujuan ribet permasalahan senyum. Terima dengan senyuman. Rasulullah bapak sangsa wajhun mari, wajahnya selalu ceria, tak pernah ayah sifat dendam, tak pernah ayah sifat bengis, tapi Muhammad katingali keramah tamahan, kesopan santun, mata aina senyum orang sadaya. Mata ibu balik ke imah, datang ke imah, ayah bapak di imah, assalamualaikum senyum. Pak, senyum. Yang kedua salam. Terapkan setelah senyum adalah salam. Assalamualaikum. Bapak balik Jumat ke Jumat masih datang ke imah, ayah ibu ke rumah. Assalamualaikum. Masuk kita kan? Masuk ucapkan salam kan? Masuk alhamdulillah. Mudah-mudahan eta ngaku ngabohong nasib dihampura buang. Nah hese eta teh Bu. Hese kalau banana tara nu sok hiji dua lah paling kitu nya. Tapi teu sakabeh aya datang ka imah ti masjid uruk salam petruk kana pantoh. Masyaallah. Ibu pun di pintu diketrokan ku suami tadi osok ucapkan salam ketrokan pintu. Ibu ngajawab tara ti lebet. Ngajawab itunya alhamdulillah. Berarti urang ieu gedong panjang balalagur asrama gedong panjang sadayana. Solehah ibu-ibuna, soleh bapak-bapakna. Alhamdulillah. Lamun sok ucapkeun salam tema bener. Maksudnya nah perasaan si kuring kitu nya. Sok ningali merhatikeun ka itu ka dieu, kabeh rata-rata sulusu ka imah teh asup. Ya, jarang mengucapkan salam kurang. Padahal kan jangan menyonton tingali Siti Khadijah, Siti Aisyah, kernikah Siti Khadijah, selalu mengucapkan salam. Siti Aisyah di dalamnya tingali, ayo orang malai, kebenaran kenyangmu di dapur. Salaki uruk salam karena pantuk keketeran assalamualaikum. Isukan teh semah pun sebelumnya. Dijawab waalaikumsalam, mangga kalebet dibuka pantuk. Hari dibuka si adol teh sukan teh semah. Itu bete salakina kudu salam teh. Urang mah sok katipu karena sana teh lamun kusana ke salam teh. Padahal itu adalah ganjaran luar biasa. Buburu teh wakleungan cup leungeun salaki. Osok tegasna balik di rumah ayeuna. Suami datang ka imah dikecium tanganku ibu. Osok tara. Mosok meh. Lolobane. Itu osok yang bohong ya. Datara tejarkan bobogohan aduh lembang ka pesan tanyakeun teh ka Santroy tuh nika pageuhnya kelan ini berkita masya ke binaria bari dicekal teh leungeun kabogoh labu saeutik kenapa yang jatuh ya bogoh nya ka kabogoh sok geus jadi salaki jeung pamajikan jalan-jalan ke Sukabumi tika sewat gedebluk laku tika saja budak-budakna Pak tulungan kumaha ngomongna balangan wae atuh mamah lempang teh kudu teh balang benar teh ke surga tawadu ibu sadayana matakan dia Nabi selalu tawadu siapapun orangnya dengan senyuman salam Kanjeng Nabi dina burdah dina qasidah disampaikan diterangkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawaddu. Bukti dalam diri Rasulullah itu akhlakul karimah, akhlak sangat mulia. Contoh ke orang sadayana syadidal haya, banget isina ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nya isimnya sieun ku Gusti Allah, sieun kunaha min azabillahi, sieun ku ancaman Allah, ku murka Allah, azab Allah. Urang sieun ku Allah. Sieun teh sieun ku saha ku Allah jeung ku jurig hayo. Hah? Sieun ku saha? Sieun ku jurig. Ye, ka masjid, lamun di masjid ieu aya pasar ngajelepeng di hareup hek sorangan meuning asup meuning kaluar deui.
berarti sieun keneh ku juri ku pasana daripada sieun ku Gusti kunaon liwat tegasna kana poe make ngaburingkak bulu-bulu sabab aya emang tos ningali juri kaca tapi urang kunaon make tah eta percaya bahwa pol badi sok aya juri itu keyakinan hati kekuatan ka juri padahal aya Allah Subhanahu wa taala dimanapun orang aya, kemanapun orang pergi, pasti Allah selalu ada ningali basyir ka urang sadaya. Tong sia bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Urang masih ya. Matak sing sieun sing era Gusti Allah. Ulah elek semut. Semut we eraeun tegasna keur jalan-jalannya. Nabi Sulaiman eraeun eta semut ya ku Allah eraeun mata geningan aya eta laguna teh itu lagu semut tah eta apal nih ibunya malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga sedang apa di sini menunggu baca jawabnya sungguh aneh tapi nyata kisah kasih di sekolah dengan si dia lagu malu aku mah itu malu sing era ku Gusti Allah ya Kanjeng Nabi mah selalu isinan selalu tawadu DP handap asal lemah lembut sopan kasaluhureun nyontohan kasahanapeun itu Rasulullah makanya di dalam Al-Qur'an ku Allah diabadikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun bukti dalam diri Rasulullah itu selalu aya picontokeun kama urang sadayana sangat baik nu perlu dicontoh ku urang sadayana. Mudah-mudahan urang sing kalebetkeun golongan umat Kanjeng Nabi anu bakal kenging syafaatul utma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ije tawadu nomor kaduana Kanjeng Nabi matarkul masih selalu berusaha hayang jadi jalma nu takwa teh tanah tarkul masih selalu ngajauhan nyinglar kana pagawean maksiat tarawani deket-deket kana tempat maksiat bahkan ketika melakukan maksiat pun selalu bertobat ke Allah Subhanahu wa taala tobat kangge istighfar nobatan dosa-dosa padahal Kanjeng Nabi tos dimaksud ku Allah hiji hamba Allah hiji jalmi anu parantos dibersihkeun tina sagala dosa tapi saat itu Nabi tetap tawadu Nabi tetap handap asor Nabi kan diri loba ngaku dosa ka Gusti Allah orang setiap hari melakukan dosa perbuatan dosa mata dosa tangan dosa kaki dosa parji seueur dosa nu kurang sarena mata kieu boburu tobat lamun hayang kagolongkeun orang muttaqin selalu bertobat ke Allah Subhanahu wa taala. Alat tobatna aya nomor kahiji al istighfar sok istighfar seueur nya man taba sa'atan siapa orang yang bertobat sa'atan 1 detik bisa 1 menit bisa 1 jam bisa qabla mautihi kubilat taubatuh sebelum datang kematian ke orang sadayana maka diterima tobatku Allah Subhanahu taksirkeun astagfirullahaladzim 100 balik juga bahkan ulah wakat tegasna ingkah tina eta waktu salat ibadah ka Allah sedajan ayeuna urang ngalakukeun eta doa ka Allah Subhanahu wa taala di atasna istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dzunub. Cek ibu teh atuh pausad aya yang terasa indah kumacarana senikeun astagfirullah rabbal baraya astagfirullah
minal khotoya Astagfirullah minal khotoya Astagfirullah minal khotoya Rabbi jibni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan fawahabni rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Itu sahabat kerajaan salaki genahan eta teh ajakan lamun di kamar teh ibu sadayana Pak sedajan bubuk dan istighfar hadayu senikeun tewa astagfirullah masak itu tara ya mah yo isi soleha bungahkeun tak kitu we ngabungahkeun suami ajakan beri makan pakaian anu alus bibir dibereumah rek sare teh pipi dibedakan bahkan ada mah skincare aya pemutih aya Masya Allah pakai pakaian lagi ke masjid pakai baju nu alus ke pasar pakai baju nu alus kawan mah pakai baju nu alus nganter incu ke sekolah pakai baju nu alus nah nya bersalaki di kamar pakai daster nu geus ngerentel menang duit 2000 sapoe. Oh udah akhir semak nang ngiritit jarang kondanna jarang kabeh nang ngiritit eta cuma pakai pakaian ya, semprot batur mah pakai parfum tempat tidurna disemprot awak disemprot ya maka kah dibalut kula penda jeung Afidson heuda nyari awak ke cara tuh atuh kuku bingung ningalina sa suami oke lain kitu cek Allah ya mengakan yo urang istighfar ya tobat ka Allah memesari bahkan yang kewasiat kanjeng Nabi tingali kasaka Siti Aisyah wahai Aisyah ulah kasari anjeun mun bisa melaksanakan 4 perkara apa diantaranya yang pertama maca Quran satamatan Saud Siti Aisyah matamat kang satamatan aya ti waktu sare nepi ka subuh ge 30 juz 114 surat 6.666 ayat muatamatkan senyum kanjeng Nabi teu kudu dibaca kabeh cukup maca qul huwal balik mene sare maka eta ganjana sarwajin maca Quran satamatan itu sok ngadung meme sare teh 3 balik baca jeung baca teh yuk beb siap beb maca qul hu ya kitu beb tenang beb maca Quran 3 balik kosong maca qul hu tala alhamdulillah masuk maca Quran masuk atas peratus nang sabarata matan sewa oh nya nyata lamun bener ya urang asrama ya sok maca Quran ibu-ibu bapak-bapak rek dicoba ku sim kuring yuk kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad ayo Alhamdulillah kulhu katala kemarin kulhu mungkin aku ya kulhu ayat berarti jomet katal di kamar Nabi jomet di jero nama kulhu teh jomet Yasin lah 5 ayat yuk katala Yasin katala pasti siap malam Jumat Yasin yo Yasin Pintar, alhamdulillah. Kulhu katalar, Yasin katalar, Waqi'ah 5 ayat. Idza waqa'atil waqi'ah.
وبست الجبال بسا. Terus alhamdulillah Yasin katalar Walhur katalar awaknya katalar ayat mula diburukan awak di jero kubur maka baca tabarok tabarokalladzi biyadihil mulk 5 ayat. Oh, alhamdulillah. Pendengarnya ibu-ibu serta para lihat terus. Ya, Yasin katalar Qur'an katalar waknya katalar Yasin katalar 10 awal akal kahfi katalar ya katalar. Bingungnya kahfi mah. Ya ayat mulai. Yuk, lanjutkan. Walamma balagha suddahu atainahu hukman wa ilma. Jemping kawan, beda. Siapa? Aduh, udah terang dibaca suratnya. Makanya Quran itu tong dipilihan baca. Terus dari mulai Fatihah sampai Falaq Nas. Kenai mesti ayat 5 ayat yang penting tiap hari baca one day one juz, bahkan satu hari 1 juz Al-Quran. Itu sebab itu merupakan salah satu Al-Quran merupakan alat taubat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baca salaman sekaca baca. Setiap sholat sekaca. 1 juz itu 10 lembar. Jadi lamun aina maca sampai selembar, muanyiapkeun waktu setengah jam. Lamun ada 5 waktu dibaca 5 waktu, lina subuh, duhur, asar, maghrib, isya, din subuh, berarti satu hari 1 waktu 2 lembar. 5 kali 2 10 lembar 1 juz Al-Quran. Etanya genah. Atau hayang dikorikan tenanawan ibu maca kori cara tadi tenanawan cara Pak si Bapak. Bagusnya. Hebat suaranya si Bapak ya, Masya Allah luar biasa. Kita suara piwinten anu kitu teh suara. Baru suara piwinten nanti suara kori mah tidak aku kori mah kitu insyaallah. Sim kuring sila barudak santri, kori sadayana, musim kieu teh tingali furber barudak, teu araya dikerobong, ditinggal kemaran ada biasa cenah ngompreng. Ngompreng barudak. Berangkat kori sadayana, acara maulid di mana. Itu. Genangan aya boga suara halus mah dipake kudu disyukuri ku urang sadayana apa? Al-Qur'an baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surah piruit ternyata. Terus berima sadece. Kori siap ceramah. Ayo gitu tuh. Kata kalau kita itu lumayan. Dalam memenang tadi lagu karena itu lagu Roma dionang kali madayakeun 10 juta moal kori internasional madayakeun aya di amplopan 1 juta moal ya ceramah ieu mah plus ceramah kori nyanyi aduh eta kudu ngarti panitia teh kitu nah eta sih maksudna mah kitu. Jadi kena dipakai di luar sana Al-Quran. Yang dibaca cara tadi. Dibaca di murotal mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana gitu. Al-Quran mah geunahkeun rek dibaca kumaha serta jadi pahala ketika urang membaca. Ij'al fid dunya qarina wa fil qabri munisa.
Al-Quran dijadikan sahabat di muka bumi, di alam kubur bakal jadi penerang. So, ibu benar. Hayang jangan di alam kubur. Hayang jangan di alam kubur teh. Hayang alam kubur jangan atau poe. Jangan atau poe. Poe atau sekali itu. Makin nyebut poe kan tuh. Ya. Dah jangan jengsa alam kubur poe. Secara zahir kadang poek, tapi membuat Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu membaca Al-Qur'an akan diterangi kuburnya dengan karomah Al-Qur'an. Nur Al-Qur'an. Makanya sering-seringlah baca sebagaimana Rasul, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum fa innal baital ladzi la yaqra'ul Qur'an yaqillu khairuhu aksaru syarrahu wa yadiku ala mali." Lobakan ku anjeun sareng Nabi, he umat kami lalaki awewe semua nu bisa baca Qur'an sadayana mangga lobakeun baca Qur'an. Baik itu di masjid-masjid, di rumah-rumah, di surau-surau, bacakan Al-Qur'an. Apabila rumah tak pernah dibacakan ayat Al-Quran, yaqilu khairuhu aksaru syarrahu. Saeutik kebagikan dari keberkahanana, loba kamandarotanana, loba kagorenganana. Wa yadiku ala mali, bahkan akan dipersempit tentang kekayaan, tentang harta benda, tentang rezeki. Nah, supaya orang berkah, untuk lobakeun. Salam di keluarga. Nah itu nomor hiji wasiat kanjeng Nabi, lobakeun maca Quran. Teu bisa kabeh puluh sing loba macana. 100 balik memeh sare. Bahkan bapak lam hayang diberkahkan ku Allah, yaitu ba'da Jumat tong waka ayeuna ubih di masjid bacakeun kulhu 100 kali bacaan. Itu harus luar biasa. Ya. Setas ilahilah silil firqa, maka sok enak salat sunat ba'da Jumat langsung diri dan heula maca kulhu 100 balik. Nomor kedua siap kanjeng Nabi ulah waka sare anjeun Aisyah lamun can bisa minta hampura ka tetangga-tetangga anjeun. Kumaha saur ayeuna setiap atuh piraku kudu ngaprak di peuting Kang ka tetangga-tetangga, teu kudu aprak-aprakan Aisyah. Cukup di kamar baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaykhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amal. Itu 3 kali dibaca. Main kagajala sarua jeung minta hampura ka tetangga-tetangga anjeun. Da urang kudu ngaprak mangapa hiji-hiji ti peuting piraku ngetrokan asal hampura abdi hampura teu kudu kitu jeung Nabi, cukup pengadoa hati kamu. Kenapa? Nomor katilu sarungnya Nabi ulah ka sareng salam can minta syafaat ka kami jeung syafaat sama kita syafaat ka nabi-nabi samemeh kami. Kan akan masih kena jumenang aya payunan abdi, tetapi nabi-nabi nu lain putus arah yang sadaya piraku abdi kudu ayeuna ngadongkapan kuburan anu aya di Mesir, aya di Irak, aya di Palestina. Senyum kami tak kudu aprak-aprakan ka maman, cukup di kamar bacakeun ayeuna sholawat ka kanjeng Nabi. Apa sholawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidil mursalin. Tamahan make wa sayyidil mursalin. Jeung ka nabi-nabi anu ayeuna diutus ku Allah sadaya. Bisa deh, Allahumma sholli ala sayyidina wa sayyidil. 3 kali tah. Maka ganjaran sareng minta syafaat ka kanjeng Nabi. Ya, mata kurang seueurkeun maca sholawat ka kanjeng Nabi. Bahkan ta ayeuna urang tadi maul qiyam dibacakeun nya sholawat ka pangarsa Polri. Alhamdulillah. Gitu. Kanjeng Nabi turun di tempat. Ngagero kasadayana jamaah hadir anu maca sholawat ka kanjeng Nabi. Ya ummati wahai umat kami, syafaati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min aliyah. Ya syafaat kami hak keur sareng hadir di masjid anu maca sholawat ka kami. Faman lam yu'min biha lam teu iman ka kami teu cinta ka kami lam yakun min aliyah moal menang syafaat kanjeng Nabi. Kitu mata kurang seueurkeun maca sholawat mana-mana pada nariyah mana 4444 sholawat nariyah, sholawat munjiat mana, pada sholawat istighosah mana, pada sholawat makbulah mana, pada sholawat tatrikni mana, pada sholawat Bani Hasim mana, pada sholawat midroro mana, pada sholawat putuhan mana nya seueur sholawat. Nah,
adat awe terusna Ahmadiyah bimana genah deui di kamar teh lewat deui suami yeuh Pak senikeun Ahmadiyah habibi Ahmadiyah habibi bacakeun dan salaki teh Ahmadiyah habibi ya habibi salam alaika salam alaika. Kenanya babarangan itu seni terasa menjadi indah luar biasa. Yuk kita baca salawat bareng-bareng. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadi wa shifaiha wa nuril ansari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa adati wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati adati wa shifaiha wa nuril ansari wa diyaiha wa ala indahnya kompak suami istri, masya Allah. Kelak di padang mahsyar kita akan berkumpul sedaya umat Muhammad. Sedangkan ada dua kelompok ashabul yamin wa ashabus simal. Ini ayat kelompok belah katuh, ayat kelompok belah kencang. Ashabul yamin kelompok belah katuh eta lil alamat sa'adah ciri jalma anu bahagia. Pokoknya ayat ini kelompok ashabus simal kelompok belah kencang eta lil alamat saqawa ciri jalma anu cilaka. Eta Bu. Di pada masa treatment sangat dekat luar biasa. Jelema teh saking panasna padang masak itu sampai bercucuran kesangna luar biasa. Ayat jalma nu kakucuran ku kesangna sorangan sampai ana memuncanganana. Ayat jalma nu kakucuran kesangna sorangan sampai dengkulna. Ayat nu kakucuran ku kesangna sorangan ka keueum sampai cangkingna. Ayat anu ka keueum eta kesangna sorangan sampai beuheungna. Bahkan ayat nu kakelebekan dina kesangna sorangan. Tapi jalma teh maca shalawat ka Kanjeng Nabi, bukan Nabi digero. Hei, ahli maca shalawat ka di ente salam. Bahkan ketika di mizan ditimbang pirang-pirang amal urang ku Allah Subhanahu wa taala, ulang ting-ting kana amal goreng. Ahlan tasaqawa, ashabul simal, belah kenca. Diberangkatkan ke malaikat dibawa ke neraka, maka digerokin Nabi, wahai malaikat maka dibawa ke neraka. Bawa di jalma ka di hayang nyawa saeta umat anjeun Muhammad timang sakali deui hayang nyawa ka mirek nyaksian.
ngajian tentang nyaksian eta ditimang pirang-pirang amal tetap berat kene ka amal goreng daripada ka amal hade, maka diberangkatkeun di ku eta malaikat menuju aina neraka. Dikira ada kanjeng Nabi, hei malaikat kumaha besar kali ini mistamanya utama dibawa di ke hadapan kanjeng Nabi dimisa ditimbang deui barang aya berat kana amal goreng kanjeng Nabi ngodok kana pesatna dina pesatna ganjaran maca shalawat teu pira 10 balik maca shalawat ka kanjeng Nabi ditumpangkeun dina amal hadena langsung aya miring kana amal hade tertulus jadi ahli neraka bahkan jadi ahli surga. Alhamdulillah. Tak sini saya baca salat, itu salat luar biasa. Ngodok kanjeng Nabi sakit sakebeuleuh 10 kali orang pernah maca salawat ke kanjeng Nabi. Eta kok kanjeng Nabi di ganjaran ditumpukeun dina eta amal halus. Langsung harita kena miring kana amal hade. Sehingga dikirim menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Disambut kau di surga, welcome. Aya welcome itu aya. Di surga. Saya welcome teh. Lain welcome ke keset lain. Itu welcome, selamat datang. Ahlan wa sahlan ya ahla jannah, selamat bahagia, selamat datang wahai ahli surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat. Kitanya dikeneng Pak ahli surga mah. Wedadari hiji na eta wadarinya pintu surga ngajaga hiji wedadari membawahi 70 wedadari. Aduh, pramugara kumoe eta ibu-ibu ge. Masyaallah bapak-bapak dikening ke 70 digaris luar biasa ka kamar didieukeun dijalikeun aya nu mencetak, aya nu keur ngahihidan, aya nu keur make upan, aya nu make pakaian. Gagelis Pak. Pahlawan gitu mah wanita ini mata kasur kamu ini mah kasur kamu awas. Nini mah ke surga di surga mah wanita ini parawan sadayana parawan. Aki-aki mau aya mah di dunia aki-aki mah ya. Di dunia mah ya ini terus ada runtuhan teh tersebut aki-aki metik ini metik berjalan tanpa gigi. Jadi itu mah rekep deui Bu, buntu lagi rekep di surga. Kasep deui muda di luar biasa. Dengekeun pas satu kali hubungan biologis jeung wedadari di surga. Mangkaring 70 eta kudu kapapai kabeh. Ya, masyaallah. Sekali hubungan biologis ngaluarkeun syahwat di surga, sarua jeung 70 kali ngaluarkeun syahwat di dunia. Pernah tuh kalau 70 kali? Baru 70 kali sekali yang sengaja ya. Boro-boro 70. Jadi itu mah kuat 70. Masya Allah. Diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala mampu berhubungan biologis dengan wedadari 70 orang. Rek di mana orang? Ranyana luar biasa. Tempatan gurufah luar biasa. Penuh dengan makanan. Namun kertekeun kurang harita keneh aya nyampak itu surga. Matak sindai jadi ahli surga. Matak di dunia sering maca sholawat ke kanjeng Nabi. Dosa patina. Nomor kaopatna wahai Aisyah lawaka sare anjeun lamun can bisa ngalaksanakeun haji sareng umrah sampurna. Pak haji mah aya waktuna bulan raya umrah ge nya teu keneh umrah bisa bebas tapi abdi mah di Madinah ieu. Pira kudu berangkat ayeuna ka Makkah? Kumaha saur ayeuna eta kanjeng Nabi teh kudu berangkat ka mana-mana wahai Aisyah cukup ayeuna di kamar bacakeun ku anjeun 3 kali ganjarna sawajib umrah haji anu sampurna. Naon kalimatna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Memang syarat dimaca 3 balik tasbih. Ya. Sok kita naon arek disirikeun bari ngagoler teu naon salaki kerekean bingung susah payah. Ya capek balik gawe usapan kurang bari maca tasbih subhanallah alhamdulillah. Masuk usapan salaki dari syariat mana? Naik dari hari surga mereka sih usapan salaki ke usapan karena gimana salaki teh? Hah? Oke naik kerja antep ke pan urang ana ridho tah suami bunga luar biasa
Nikah ridho Allah bila izal sultan itu sudah izal. Ridho Allah tergantung ridho anu jadi salaki. Murka Allah tergantung murka anu jadi salaki. Allah ridho, nah salaki ridho, Allah ridho. Salaki keur tidur di usapan kurang banyak tasbih. Yuk pamaja tasbih di balik. Reuh sare nage menang ganjaran umroh sareng haji anu sampurna. Gitu. Nya waktu Allah mere ribut mere hadiah mere di samping ganjaran haji sareng umroh mere ribut deui. Nah ribut naon cenah? Ribut naon Bu? Bonus. Hadiah bahasa naon cenah eta? Bahasa Inggris, bahasa gaul. Bisa bahasa Inggris Ibu bisa? Untuk oleh Ustaz mah temporaning bahasana penjina ge boga. Bahasa Inggris ini. Tuh riwayat cek Allah Subhanahu wa taala jalma tasbih wasabbihu bukratan wa asila. Maca tasbih isuk-isuk jeung pas sore atau malam hari saat mau tidur ayeuna urang maca tasbih 3 kali. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa ari Allah yusolli bakal ngalimpakeun rahmatna pertolonganna ka urang sadayana wa malaikatu jeung malaikat pamacakeun istighfar liyukhrijakum supaya urang kaluar minadz zulumati ila nur tina kegelapan menuju terang benerang tina poek menjadi cahaya tina bodoh jadi pintar tina miskin jadi kaya. Itunya orang dikeluarkan ku Allah wa kana bil mu'minina rahima serta orang bakal jadi orang mukmin yang akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yauma yalqanahu salam wa a'adalahum ajran karima. Yung dihalau di baik eta ku para malaikat sareng Allah. Ahlul jannah tuhnya welcome, ayo kadari ayo. Wa a'adalahum ajran karimah. Inna janji Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat mulia. Kenapa? Karena kita selalu dekat dengan Allah, mau tidur pun ingat ka Gusti. Ulah eleh terus lagu evita malah jangan. Bu, itu kalau gue itu malam benar. Mau tidur selalu ingat kamu, mau makan selalu ingat kamu, mau minum selalu ingat kamu, kekasihku. Tanya. Jadi arek sare arek minum ingat ke Gusti, pasti maca doa minumna. Tah dicontohan musim kuring maca doana kieu. Sami sang di Mekah cai jam-jam heran. Jadi dia heran. Gitu. Takibnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nyontohan ieu mah nyontohan. Nah ibu kitu make doana. Lain teh maka hungkul urang keur cai jam-jam. Jadi kayak gitu heran. Oh mau cai kopi mah tambahan doana beda. Sebab gua kopi nu aya heran ieu. Itu nya. Anu kitu disebutna caina cai murah gitu nya. Cai murah ya. Loh, Masya Allah. Yo orang sadar tuh. Cek Allah Subhanahu wa taala rek minum ingat ka Gusti Allah, rek makan ge ingat ka Gusti Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Arek tidur bismika Allahumma ahya wa bismika bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihi kena tanya. Jadi keur bungah ingat ke Gusti Allah, keur sedih ingat ke Gusti Allah, rek minum ingat ke Gusti Allah, rek makan ingat ke Gusti Allah, rek tidur pun ingat ke Gusti Allah.
Orang selalu mengingat Allah tingali fadkuruni adkurkum. Apabila engkau mengingat kami, kami pun akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah, wala takfurkulah jalma kufur karena nikmat kami. Itu usul Allah Subhanahu wa taala. Aya kena aya rep sare urang sarena jadi ibadah. Jika pentingin pabojok sare. Tah lamun ti peuting ayeuna karya teh udang. Udangkeun. Lamun bapak-bapak pangheurna udangkeun suci istri. Sok ti peuting ngaudangkeun anak ulah kesampean. Inung sia udah. Di koeran eta kesampean. Kupikir Pak ngeukeunana. Tingali kernangkar bungkam eta sahabat boyo maka kecup taarna ya Humairah gu wae wajah kemerah-merahan. Kangjeng Nabi mah kitu ka Siti Aisyah, ya Humairah wah ke wajah kemerah-merahan. Cek bapak teh pausan baju abi mah teu merah atuh. Kumaha kideung baju abi mah teh. Ganti manggilna ya Humaidun gitu. Hidup-hidupan wahai kehidupan dan hidupnya buatan Gusti. Lamun ibu pangpaina sami nya ke suami bisa tas kerja atas pencapaian ibu buka tiba-tiba masuk harulan dibeli nih masuk rek naon kacai rek naon kacai mengihi beres mengingi kemana deh? Udah amat mereka kemudian suami antepkan ke cewek orang nya sebenarnya nanti cari jalan abdas musim tiris kajian tingali salah satu nafaran yudilluhumullahu tahta timi arsihi yaumatin la ilaha ayatil golongan jangan bakal menang naungan Allah kelak di hari kiamat. Siapa? Al-mutawadi'u bil makari jalan sok baik kudu dina waktu tiris beres suruh asup ka kamar amparkan sejadah yang pikir nisbang salah kikir sare antepkeun urang ingat ka Gusti Allah deketkeun diri urang. Pak aya laguna lain dina amparan masih ka bebe geus pokona mah abdi sumujud pasrah rumas bolokot kudosa ya Allah nyanggakeun sadaya daya nyanggakeun sadaya daya nyanggakeun kedepruk urang salat 10 wudu beres 10 wudu tobat ka Gusti Allah salat taubat beres salat taubat tahajud mangga beres tahajud, sholat hajat, beres sholat hajat, beres sholat tasbih mangga, ayah mari tuntunan ku witir mangga, ulah dikantung ke witirna. Kanjeng Nabi 2 sampai hari kiamat, sholat sunat untuk pernah dikantungkan sampai wafatna. Yang pertama itu sholat witir, ya 3 rakaat. Badi lakukan pada isya, mangga itu 3 rakaat seperti halna tarawih, itu witir 3 rakaat. Dan pernah dikandungkan di wafatna witir kadua sholat sunat subuh qobliyah subuh. Maka Nabi selalu reka berenang bapak reka mana senajan tadi masih di bumi setengah genap kakarak udah iya urang tetap itu sholat sunat subuh ulah dikandungkan. Kata Nabi nyantuan ke orang saya di syukrul wuduan salaki kerek-kerek tambahan sholat tobat ditobatan masih kene gitu ya. Di tahajudan masih kene tambah di sholat hajat masih kene antepkeun di tasbihan bahkan kurang dikir urang hadapan salaki nu keur ayeuna sare tibra kumaha dikir bi qauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Dipikirnya tertarik masih kene tompokkeun kana jelina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moal sudah. Udah pasti undang mereka di dalam mah saha maot saha. Nanya ke rumah maot. Da ina itu urang maker ka rumah.
Nah itu kesarannya di mana-mana musibah innalillahi, kita jauh innalillahi, ayat kerewas innalillahi, ayo orang lain innalillahi wa sikit kakara innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Karena tadi muka kita telaku innalillahi teman-teman apal ke bisi bapak ada ibu tuh bisa bahasa Arab ke Mekah. Simbring 2014 mau jamaah di kota itu 100. Ya. Dihijikan jeung kabupaten itu 300 dengan 450-an satu kloter. Kloter nanti kota ketua Pak Haji Asep musim kuring karo berangkat ke itu. Tapi itu jadi juru bicara sama Pak Haji Asep di kantor tulis bahasa Arab. Yang terlain apa Pak Kiai mau untuk jadi anak juru bicara siap bicara juru bicara. Mata kemana-mana sim kuringnya. Gitu. Yang di Madinah kebenaran tamat tuh hajina. Haji tamat teh ngalakeun anak sunat menerikeun wajib. Jadi ke Madinah heula itu ngaranna tamat tuh. Ya, kalau menjadi bahasa aina gedongnya tamat tuh beres haji lobanya tuh gitunya. Maka kebetulan nyara ratu ya loba nama. Nah, gitu. Itu tamat tuh. Eta Masya Allah. Nyampe ke Mekah, di Mekah. Malam itu luar biasa. Di Madinah kene ibu-ibu diajakkan berjam simkuring bagian nabuah ageun ke kantin hotel teh. Lamun penting teh. Jam 2 jam 3. Gom. Hei, ibu bapak-bapak, bangun. Harus jam 3 berangkat main. Siap. Harudak simkuring ke caranya. Aya eta ibu-ibu antri da cai nu pernah 2 WC teh di jero di kamar. Paling 3 lah. Ya. Maka ketika itu asup nusa urang mah lampu pareum kabeneran kamarna teh. Itu pausan di lampu pareum. Aduh jeung di lampu pareum lain bagian abdi atuh buat security. Opan teh bisa ngomong na pausan bahasa Arab mah panggil we. Ya Haris. Haris teh security satpam. Itu. Entar bapak ngomong ka gadenge ingat ya Haris cepesan ngomong. Haris. Nyamperkeun eta satpam penjaga hotel. Itu nya. Nyamperkeun. Nunjuk kena lampu, nyata pokok merenang teh nyawa basana. Kumaha ngomongna? Ingat di urang tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar cenah lampu Haris. Nah, teu pae kalau teh heuh. Entar bisa teh bahasa Arab gitu ya kayak innalillahi wa inna gitu. Sing bisa sing kuring mah diajarkeun ka ibu-ibu sing bisa. Ya. Arek toa puada hayang balanya ibu-ibu. Masuk ke sub Japaria diantar ke sini beri proses namun antar rek balanya ke oleh-oleh hayu siap. Loba pan ngabreng ibu-ibu beres toa puada teh. Barang nepi ka bingung kalinya kabeh hayang meuli. Nanyakeun aya pelayan hiji si Arab bingung. Kita Muhammad kumaha cenah Pak Ustaz Muhammad kam hada. Itu kabeh nyebut Muhammad kam hada. Bingung merobat teh. Hada tanata. Bisa orang melotot talatah ka saha cenah maneh. Talata teh tilu disebut lain talata lain teh cariosan jeung debu talata sabaraha talata Pak Ustaz talata teh geus tilu tilu bisa nawar bisa musa urang nawar Muhammad rok anda ini mana teh salat maghrib ingat 3 rakaat salat subuh eta urang 2 rakaat da teh bisa bahasa Arab padahal ada hati rok anda ini 2 rakaat itu di Mekah mata sing barisa ngaji bisa bahasa Arab di Mekah mah dan kadang-kadang sok katipu ke orang Arab kagak ya katipuna naon di Madinah kan ya beres ayeuna jarak ke Makka bake tas salat subuh di Nabawi berangkat ke pasar cek ibu ke pasar bosan siap ayo jalan-jalan berangkat ke pasar di pasar nyeren kimpul nyeren tas cek menjalan tas teh Abu Sikina ibu-ibu sing taruhan sing bosan jeung naon teh asukeun sing sikina keke orang tanya heula ieu cek masalahna nya assalamualaikum Muhammad waalaikumsalam sikuring assalamualaikum Muhammad waalaikumsalam menente anna Abdurrahman anna Abdurrahman ana Indonesia mutil ana ada kullu jamaah toy ana mukimin ada asyara 10 tahun di mana ya tadi Mekah. Gitu. Min Indonesia min Jakarta min Jawa di Jakarta di Jawa Barat tuh kan just berarti sunah atuh kan sunah ohena akan di mana tuh ada di Jawa Barat jadi sunah tuh benar lah pasti orang Jawa Barat bisa dari sunah
Ternyata orang Sukabumi, abdi di Sukabumi. Di mana Sukabumi? Nah, dari Sukabumi orang Baros. Abdi mah di Cisaat, di Cibatu. Ari eta mah dina kimpul, ieu teh bedog jeung peso. 10 tahun abdi jual bedog jeung peso. Itu dipikir kusi kuring Agus sikina. Ari Agus teh bapak, ari sekin teh peso. Disakalikeun Agus sikina, bapak pesona gitu teh. Nah, yang Agus jeung sikina itu bisa ada yang makin doanya, masya Allah. Kita kudu bisa bahasa Arab itu. Hati-hati. Terkadang orang Melayu itu suka tipu kurang sunatnya. Ayah orang Batak datang ke Sukabumi, orang Batak nyilu Jumatan di Masjid Agung. Mana Aisyah sepatu dititipkan dan yang dijajarkan di luar. Beres Jumatan sepatu nangin, kemana sepatu saya? Cek mana teh, Pak Hili Pak, siapa itu Pak Hili? Pak Hili teh Pak Irwan Pak, dua-duanya jahat semua. Seorangnya jelema baru cek mana? Orang itu ketipu. So, ayah orang Arab ketipu orang Sunda. Ya, di Tegal Panjang ayah habaib. Setiap tahun suka yakin itu hawal, manaki. Di Bogor ke Empang sadayana berangkat habib ke mana itu? Nyamper ke sekuring nelfon. Pak Kiai siap. Berangkat, siap, ayo berangkat gitu. Tungguan di jalan raya, berangkat. Nyampe Sukaraja, kita ngomong kabeh Habib di Empang. Alhamdulillah, Sukabumi baik semuanya. Jangankan kiainya, jangan santrinya, jangankan ibu-ibunya, majlis taklimnya, premannya dari pagi sampai sore ngajak salat terus. Soli. Padahal pre itu calon jurusan karena soli. Bukan soli itu cek orang Arab sholat. Alhamdulillah bahagia jangan di dia mah preman ngajakan sholat tapi isi sampai sore tadi itu calon itu masa bro besok itu sholat deh nyakit sholat otaknya aduh terasa aja dengan saya bisa tenang yuk terus ke nah jadi kia mulai alat pembersih hati tobat ke Allah ternyata hudang tiputi. Lamun urang babarengan hudang kacai sok kacai beli ganti antri. Beres dicai amparkeun tong di kamar bisa hareulin di tengah imah salaki jeung pamajikan. Amparkeun sejadah suami dipayun dan istri dipengker. Ya, make baju nu alus Pak ulah baju ut sare dipake. Ganti salin baju. Ieu mari salat menghadap Allah Subhanahu wa taala baju masyaallah pilu keceti dipake keneh kopi halus belel jeung urut ngaletakkan kucing dipake keneh. Kana pake samping cap gajah mereka dibagi lempang teh itu biasa balik ka motor ka luhur ka. Dipake. Ari salat teh make celana. Kalau bae udah kaput di tukang kamu udah berukut. Kita rumus Allahu berukutnya ketinggalin pemajikan teh nah mereka hidung itu dari cerkata itu suaminya dari hidung kayak buatan Allah nah sholat gitu dalam begitu wae sholat tuh tinggalin Allah mereka riwayat apa maqam mahmuda jalan menudai kurang penting tahajud ke Allah sangat jangan 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam bertahajudlah engkau kepada Allah sebagai ibadah tambahan. Harapan asa ayat rabbukum maqama rabbuka maqama mahmuda. Ia hayang ditempatkan ku Allah dina tempat sangat terpuji nya eta surga deui mah. Berkat urang tahajud ka Gusti Allah. Pak Ustaz pun abdi mah sare teh tos isa ge langsung reup da capek tos didamel langsung sare jam 8 teh ari lilitna jam sabaraha jam 11 teh geus lilin teh hayang kajai itu geus aya waktu tahajud jam 11 sabab cek ulama waktu kabagi tilu aya waktu utami kadua paling utami katilu pang utami-utamina lamun sare jam 8 jam 8 lilin jam 11 itu waktu utami mangka tahajud jam 11. Alhamdulillah.
Cek bapak abdi jam 11 teh pausan ka karek sare biasa we ngali heula tegasna TV. Nya nonton heula komo aya Persib. Masya Allah. Ayo lilirna jam sabaraha? Rep jam 11 abdi ka karek sare engke jam 1 kelilir deui ka cai. Mangka tahajud jam 1 waktu nu paling utama. Tadi mah utami paling utami nya. Waktu nu utami paling utami. Maka tahajud jam 1. Cek remako teh abi mah Fausat jam 1 tika karek sare biasa nongkrong di pos rona jam sabaraha ayeuna sarena jam 1 nyata sare jam 3 bangun deui. Mangka itu waktu pang utami-utamina salat tahajud jam 1:30 malam. Cek budak kalau teh abi mah Fausat jam 3 tika karek sare biasa kadang arwana aya lietna jam sabaraha abi mah jam 8 beurang moyan sia jam 8 mah. Lain kudu tahajud semuanya jam 8. Nah, itunya sampai mana? Sampai ketika subuh berangkat bapak-bapak ke masjid berjamaah di masjid. Enaknya gitu. Cuma rajin baru dapatnya atau maghrib teh udah orang pujian masjid. Ya Persib jam 7 main atau jam 7 main. Pujian teh beda orang-orang lain dengannya. Di masjid ulah sok sholat di imah upami aya masjid mah pribumi atau semah kajabi aya Persib mah taruh masjid aya deui teh belah itu barangkali mau tak ada di masjid hese kana berjamaah. Eling umat eling ini masih gitu Masya Allah kali digerak Allah tidak balagerkan ibadah yuk terutama subuh kurang sadaya ramekan masjidku berjamaah sing sah saja nu berjamaah salat fajar 2 rakaat tambahan ku baca subuh khairun minad dunya wa ma fiha eta lebih baik daripada dunia jeung eusi-eusina. Belget itu satu menit, 1 detik aja 1 detik 3 juta gaji ya. 3 juta tapi kita meuli waktu dunia teu mampuheun ka bayar duitna Masya Allah. Menit itu sabaraha? 3 juta. 60 kali 3 sabaraha? 180 juta. Gaji belget. Moal kuat lawan aya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya urang senasing balalager karena ibadah sabadana itu merupakan salah satu ngabersihkeun jiwa urang sadaya. Tong wakabalik faida kuliah salat beres tegasna salat subuh arek narang bareng ka imah. Pada waktu-waktu libur mah kabur ayeuna cicing heula ari si itikaf di masjid sampai datang waktu Isra heula urang sadayana. Apa yang harus dibaca? Baca Quran atau baca shalawat ke Kanjeng Nabi. Nyampe karena jam genep kurang 5 menit itu aya waktu Isra maka usolli sunnatan isroqi rakaataini ayeuna salat Isra 2 rakaat beres balik ke imah assalamualaikum diterima dengan istri yang baik di rumah geus nyiapkeun kopi jeung naon itu jeung lalauna bunga alhamdulillah tah gitu itu insyaallah menjadi ayeuna keluarga yang baik di jannati terasa rumah menjadi surga bahkan itu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal tentrem ayem gemah ripah repeh lalu balager kan ibadah balager ibu-ibu bapak-bapak kan ibadah mantap jadi kampung-kampung anu barokah amin ya Allah ya Rabbal cekap sakit berdoa mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat dan menjadi motivasi serta jadi pelajaran bagi kita semua. Di lain kesempatan kita bisa bertemu dan mudah-mudahan Masjid At-Taqwa semakin maju, semakin sehat, semakin ayeuna seueur jamaahna amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi